Baru ayam cincang. Ini itu. Potong mie-nya pakai kapak. Kalau enggak usah dipotong. Ayahnya pengen dibanyakin, hehe. Benar sih hanya. Soalnya ayah ya kapak mah. Dagoannya kalem dagoan. Kalau orang rumah lah. Tuh, bersih dah. Siga tukang halapah ki. Aing dipikir-pikir mah. Ada masalah naon logika hayang kieu. Logika hayang make kampak ngeureutna. Kadi carita ka Amang aya masalah masuk konsul. Awe mana nganyeri hatikeun Aris. Kampak apa? Kurang kumaha. Request engke make samurai. Ulah keta kederampu ku polisi. Hampurannya menterapi nanteukna da lain ahli suluh atuh da. Tapi aing ngomongkeun kampak teh jiga wirasa. Ini wirasa banget. Ini sampai. Aris aya wae maneh mah. Selain mie sobek teh pionir biang mie di Indonesia, dongeng mitian oge nu nutukna make kampak. Moal aya di batur kieu mah. Isukan lebaran ge aya we koda teh. Nya kage follower sareng penonton setia mie sobek. Abdi ngawakilan tang manajer sareng si Aceh. Indah dihapunten we ya maka sadayana bilih aya cariosan atau kalakuan arurang anu kirang sae. Da ieu mah hanya sebatas konten lah hiburan. Besa bek libur heula nya di kaping 3 hiji dugi ka kaping 4 ya. Abi liburan heula nya parambong di heula. Si Aceng biasa we, si eta mah ka awewe lah. Ibadal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat bertemu di konten Ramadan tahun depan. Dadah.